Tolong dong aing pencetan tah. Dari awak aing ya tak challenge aing tas barbar. Oh. Yang ngeunaan dong pencetannya. Perpan jempol ya. Tah. Ayeuna tah cocokan tah. Sangat the best. Adia. Adia, nu utang teh ning. Adia. Utang? Heeh. Adia. Geus hari. Gimana? Ini mau ke Lande? Bukan ada. Iya. Lu duit teh nih utang teh. Mau punya hutang? Heeh. Sebenarnya kemarin teh poho ya. 100. 100, heeh. Heeh. Bayar? Oh, bayar. Mana serius? Aduh. Nanti aku mau ke Lande heula tuh ya. Lah, ayeuna wae. Bejongjon. Ayeuna wae. Bejongjon ayeuna wae. Ya. Gila. Kan kamari tadinya teh ka urang teh pinjam 200-nya. 200, heeh. Nah, urang teh karek boga 100. Mere 100 ya? Ya, kan otomatis urang boga utang keneh ka dunya 100 lain. Oh, heeh. Heeh. Dinya masih kan bingung gitu ah. Iya, heeh. Baik, aduh. Tah, urang teh kan aya milik ayeuna teh nya. Menang milik lagi. Heeh, tah urang teh kan beban aing teh, mikiran we aing teh boga hutang 100 teh aing teh nya. Ka Bang Sonta, nah aing boga duit 100 ya. Aduh. Lunas ya. Lunas ya? Aduh, alhamdulillah. Nuhun dah. Nuhun atuh. Saya mau ke Lande heula. Jom aing geus. Tah aing pesan deui. Masih aya naon Aris? Itu utang 100. Kamari manehna teh datang ka aing. Heeh. Nginjem nginjem duit 200 ka aing teh nya. Heeh. Sedangkan aing karek buka 100. 100. Karek we 100. Heeh. Kan otomatis aing boga hutang keneh 100 lain. Dibayar ku aing ayeuna talunas. Segan terek lagi hutang. Ternyata malah nambahan 100 menang lagi.